Jadi abnai dunya mah Lailatul Qadar teh minangka kauntungan urusan dunia. Nu fakir ge sok merenang zakat Ramadan lumayan pan. Syawal mah tara temen. Ieu mah rea nu mere zakat teh. Tuh bener euy nada ningkat yo kekayaan harta urang dina Ramadan mah ya. Nah eta Lailatul Qadarna abnai dunya eta. Lailatul Qadarna abidin pahmi anillah. Lailatul Qadarna abidin mah nur amal. Cari suamianillah, nur amal. Jadi ningkat dina amal. Semangat dina amal. Nu tadina sakar talangke lamun geus dur lohor, ayeuna mah seok sanggeus Ramadan. Ta eta jalma nu meunang nur amal ti Allah. Dibuka lawang amal. Eta minangka Lailatul Qadarna, tamah amalna ngan can ningkat ahwal hatena. Ahwalna can ningkat ngan ibadah fi'liyahna anu ningkat. Wiridna geus rada ngareaan. Ningkat. Sok ayalin peningkatan Ramadan jeung eta mah. Biasana osok salat 23 rakaat biasana lamun lain Ramadan. Tara, pan eta tarawih eta mah osok. Ta eta abidin mah eta. Minangkana ningkat dina amal. Ngan ngitung lagi amalna ge da can ngitung amal wusul. Loba. Mata aya hoyong loba neangan anu loba. Paya loba we kajeun gancang pincang. Yang loba teh ya bismillahirrahmanirrahim toha ruku langsung. Yasin ruku langsung. Paya ngitung loba hitungan apa? Abidin eta mah. Aduh geus makomaripin lain wusul. Betul mah brai tanggal hiji langsung taraweh langsung Lailatul Qadar jamu ka Allah. Lila teuing kudu ngalikur tanggal hiji geus meunang Lailatul Qadar betul. Yang geus ngalikur can meunang-meunang. Naon jamu ka Allah taala. Tah kitu. Jadi aya anu ditaklukeun kana jasmaniah, aya nur amal, aya pahmi anillah, aya jamu, aya mutolaah. Di arifin mah Lailatul Qadar teh mutolaah. Lamun hek dina hari-hari dina bulan-bulan biasa Syawal, Hapit, Haji, Muharram, dinu sajen mah mun hek jamu ge ka Allah paling dina makom mufatahah, paling dina makom muwajahah. Tapi datang bulan Ramadan mah naik jamuna dina makom mutolaah. Eta Lailatul Qadar arifin.